Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana patepang deui saram sim kuring mangadui mohon urang ngadongeng deui dongeng ngancak kamari nu judulna si kuncir. Mangga kaum dangu sadayana ameh teu nyangkolong kana waktos urang kupingkeun wae jujur carios si kuncir ieu. Sok yuk. Tong hilap kaum dangu sadayana di subscribe batur nuhun. Isukan orang erek ningali 5 orang heula euy. Geus lila tadi tingali ku urang. Sugan we indung urang aya di dinya ki. Kitu kaum dangu cek si Aji teh hari si Aki ngajawabna teh ngan kur kieu. Cik wae ayeuna mah da ilmu maneh geus masaki kuncir. Ayeuna mah geura sare ka ditu. Geus beuting awak maneh capek kitu ginian katingali ku Aki mah. Awak urang mah teu capek ki. Heulah tapi wang istirahatkeun we nya ki. Heuki atuh urang teh heula sarenya. Gitu jawaban si Aji dari cek si Aki teh. Kan tadi kan dijulungkeun kita sare maneh teh ku urang kuncir. Kaum dangu sadayana geus kitu teh si Aji cuk we ningakeun si Aki nu maksudna erek sare heula. Hari si Aki ngagereneng na hatena teh. Da budak si kuncir teh mani calakan pisan sanajan umurna gen masih kasebut bocah kene. Bagja aing boga murid manehna. Cik didongakeun ku Aki ayeuna kuncir sing jadi jelema bener. Tutulung kanu butuh teh kudu bener-bener ikhlas. Kitu kaum dangu sadayana kerentesan hati si Aki teh. Hari si Aki gen tekong silila isli ke manehna teh. Milu nu maksudna mah rek sare.
Poe isukna kaum dangu sadayana si kuncir teh geus siap-siap geus tatan-tatan rek indit ka lemburna. Lembur manehna teh nu katelah Cijambe nu geus heula teu ditingali. Ki, urang ki heula nya Ki. Doakeun Ki, sing salamet orang di jalananya. Hehehe, atuh Aki di dieu. Sing salamet. Sing ulung lahiran naon nya Ki? Itu kaum dangu si Aji ngomong ke si Aki teh. Ari cek si Aki, Maneh teh kos jeung saha wae. Cik erek ngerit mah ku Aki didoakeun sing kapanggih jeung indung maneh. Oh atuh Ki rek kitu mah. Urang kinitnya. geus kitu teh kaum dangu sadayana si Aji teh lempang nu maksudna rek indit ka lembur Cijambe. Urang tunda heula kaum dangu sadayana lalampahan si Aji alias si kuncir teh nu maksudna rek lempang ka lembur Cijambe. Ayeuna urang nyaritakeun di salah sahiji lembur di salah sahiji warung nu aya di lembur Cijambe. Dinya teh aya hiji warung nu lumayan rada gede pisan. Kalawan mah sok rame ku nu balanja. Tapi poe harita maukem nu bogana eta warung teh katitih keur rada sepi. Ngan kur aya nu jarajan ngan kur 2 urang. Woi, sediakeun makanan nu ngareunah. Yeuh aing ek darar. Sediakeun sian ini mun teu dipodaran ku aing. Itu kaum dangu sadayana nu anyar datang teh bari sesengor ka si Nini teh. Hari si Nini ngan kun kakaget. Ana manehna nyaho eta teh nu datang Karaman ajak leuweung. Mangga Aden, kayaknya tungguan heula. Kun ini rek dikeun heula ieu sangguna. Ai laukna mah nyokotan sorangan we nya Aden. Oh, girukeun. Ulah lila-lila teuing. Aing geus lapar sia. Lamun lila teuing diacak-acak ku aing ieu warung maneh. Ngerti? Mangga Aden. Heula nya. Teu pungciri lah kaum dangu sadayana si Nini teh geus mikeunan sangu ka eta Karaman ajak leuweung. Tah Aden, ieu soknya laukna mah nyakotan sorangan. Atuh ari geus mikeunan sangu mah si Nini teh buru-buru ka tempatna nu tadi. Bari ningalikeun bari ngagerentes na jero hatena si Nini teh. Gusti nu Agung,
Baiklah, yang penting mah manehna ulah rek jahat ka urang. Sok ai dahar mah dibere. Kitu kaum dangu sadayana gerantasan hate nini teh. Mana China? Keluar. Nggak boleh duku piring. Nu maksudna rek ninggang sira sinini. Tungsuk tekung sila. Cerelat. Anu nakis eta piring teh. Set bang. Bang. Ulah kitu atuh lur. Eta sira sinini ditinggal ku piring. Kumaha lamun piring eta keunana ka sira maneh? Heuy. Kitu kaum dangu sadayana cek nu teu datang teh. Ain datang teh nu katelah si kuncir. Ngadenge kitu eta karaman aja geleuweung teh mani nafsu pisan. Mani hohoak kasih kuncir teh. Hei, mana sia kitu? Ku aing ngaganggu kana urusan aing. Modaran sia ku aing. Hahaha. Teu sieun urang lur. Kunaon kitu maneh teh euy? Sing sadar atuh euy. Oi. Hahaha. Peju ngalawan sia ka aing. Surutil. Eta anggota aja geleuweung teh langsung nyerintil nu maksudna rek ngajiwing leungeun awak si kuncir. Ari si kuncir siut we nyaho-nyaho geus aya di luareun warung. Erek naon euy lur? Ya urang mah di dieu. Maneh nangan naon euy? Nangan sangu. Teu boga duit mah urang sok hayang jajan sangu euy. Yeuh keus hik loba. Sia, yo aing teh Ki Justo. Teu sieun maneh Ki Justo kan euy. Teu sieun urang mah. Yo, aing teh Ki Justo. Karaman ajak lu anu geus sohor ka mana-mana. Sia pecuh arek culangung sia ka aing di podaran sia. Maneh teh kinjus. Karaman kucing garongnya. Goblok sia. Yo, rasakeun ku aing di podaran sia. Aiku silila teh kitu kaum dangu sadayana eta Ki Justo teh langsung mesat bedogna. Sang. Ki Justo teh nyabetkeun bedogna nu maksudna erek nyabat awakna si kuncir. Ari si kuncir culelat maena teh. Maculelat kasih sieun si Justo. Serangan si Justo teh los ngadar angin. Terus kuncila si Justo teh ngeronjatkeun di serangan anak ngabubat babit nu maksudna erek nyerang sirahna si kuncir. Syuk bedog si Justo teh dihiupkeun ka sirahna si kuncir. Ari si kuncir ngelok los bedogna si Justo nu kadua kalina teh ngahakan angin. Ningali kitu si kuncir ningali kemplong si Justo nu kosong langsung ku si kuncir teh ditonjok. Sia ceprot dus goblok. Bangkiung serontot kepruk. Si Justo teh langsung nambruk kana lemah. Das
kieu cara nama urang kudu ngeluarkeun ilmu sorot matahari, rasakeun sia pecuh gitu geruntesan hate si Justo teh kaum dangu. Waktosna kaum dangu sadayana, insya Allah anjing orang lajeng kendainya sim kuring Mang Adoy mugia dihapunten ngadongengkeun dongeng si kuncir ieu seueur pisan kakiranganana. Amit mungkur amit mundur, bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermios.